Kang, Kumanyi apa motivasi untuk hari ini? motivasi ti akang mah kieu we lah pokona harapannya ti akang ke semua sing jaradi jelema hade sing jaradi jelema gede anu beunghar hartana anu jembar hatena sabab sahade hadena jelema nyaeta jelema anu geus bisa manfaat pikeun jelema loba lamun can bisa satungtung hirup can bisa manfaat yang batur minimal tong ngarugikeun lamun can bisa keneh traksa we ucap jeung lampahna bisi nganyerikeun batur sabab sasangat-sangatna leuweung moal aya nu leuwih sangat batan sungut nya bisi nganyareri hatikeun batur bisi pikaijieun batur gitu nya sabab manusia mah beda jeung anjing budug di jarian anu paehna sasemet bilatungan tapi manusia nya paehna bilatungan nya kaituna bakal pinanggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan. Ya matak hati-hati dina ucap jeung lampah terus ya orang realisasikan atuh ayat antal mautu qoblal mautu sing bisa paeh saacana mati beh dieuna sing bisa nganjang ka poe pageto beh dieuna sing asak-asak nangejo bisi tutung tambagana beh dieuna deui lamun rek ngagawean hiji perkara teh pikir heula bolak-balik naha nguntungkeun naha ngarugikeun matak ti lebah dia urang pake akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan pikeun naon pikeun nangtukeun nu mana nu salah jeung mana nu bener jeung pikeun nuturkeun nu mana anu nyalametkeun nu mana nu nyilakakeun sakitu weh mereuni ayeuna mah nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku maraneh gitu urang bersyukur we nyi. Masing init ka Inggris ke mau langsung jadi direktur bener pisan mang jadi rata-ratanya jelema nu sukses eta jelema anu geus ngaliwatan hesena capekna susahna payahna pahitna getirna jeung balangsakna hirup karek bisa sukses jeung dewasa jarangnya bisa ngalah untung dina enteng jarang pisan kabeh ge kudu aya perjuangan jadi kadang-kadang bangsa aing mah nya hirup ku panyukup gede ku pamerege geus ngarasa aing geus ngarasa agul geus ngarasa aing pang anuna padahal eueuhna naonan. Kang upami abi pinter bahasa Inggris moal aya di Indo capek maju wae tetep semangat Kang akang alhamdulillah bisa maju nya abi di dieu liuk eueuh ragap daya usaha ge koreh-koreh cok tapi satungtung nyawa masih napol tina ragam urang moal lepas tina berusaha jeung kerja kerasnya soalnya masa depan teh adalah masa nuku urang keur dilakukeun ayeuna jadi penting mah tetap semangat mudah-mudahan barokah sing bisa nganjang kapoe pageto dangukeun caritana tong ningali nu nyaritana ngadanguna teh asa nyelecep hatur nuhun unzur maqala walatang dur mangkola dengekeun mah perkara nu dicaritakeunana ulah ditingali jelema na bisi kapiheulaan ku dua sabab nyaeta sabab resep jeung sabab ngewa lamun kapiheulaan ku sabab resep sanajan kuring nyarita salah bakal diturutan da resep teh lamun kapiheulaan ku sabab ngewa sanajan kuring nurulung nyarita dina kabeneran da moal didenge da kapiheulaan ku sabab ngewa teh aslina eta teh Kang tapi ulah bisa ngomong hungkul eta kata-kata teh kieu Kang Deden jeung aya deui nya anu komen lah teori cenah bener eta mutlak pisan bener ieu teori nu geus kapanggih ku pengalaman simkuring dina kahirupan simkuring nya ku simkuring diaji dikaji dipigawe teori eta teh nu alhamdulillah gede pisan manfaatna. Jadi simkuring belah dia nyarita lain berdasarkan nya dinyakeun di beja dibejakeun di cenah dicenahkeun di lain. Ieu geus kaalaman ku simkuring nu matak simkuring wani ngajelaskeun wani ngabagikeun bisi jelema loba barutuheun. Anu teu barutuheun mah mangga di skip ulah babaungan eueuh manfaatna miceunaan waktu. Bener. Jadi pesan ti simkuring nya lamun hayang asup ilmu, lamun hayang asup hidayah jeung kadang-kadang ijabah teh gancang di ijabahna nya mun urang ngadoa. Ulah beberengkes tina awak urang teh pikeun sagala sifat anu matak ngajadikeun rereged tina diri urang nyaeta naon. Sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngumpat simuat ujub ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan bedegong muntangul buraung kedul.
ganti ku sifat nyahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun insyaallah hidayah datang hate caang kaditu kadieu salamet dulur loba insyaallah